parah nih. Siya te kuruan yan, kaya dula kena awak lutik, siya te tak, itu tonjok. Siap, bisa. Bisa. Kudulah lemah, kaya dula ngira-ngira aing siya. Oh no. Siya maganda. Sok, sok, sparing aing salah sok. Asya man. Siap kunyuk. Tahu Jang? Kemarin ya? Tahu? Masak tah gimana? Sabaran Jang? Murah di mas ribuan mang. Ulah nyebut mamang atuh da urang mah bujangan kene. Nah iya mah bujangan teh. Si kasar kolot yang hidung. Ah ieu tukang tahu teh ngogo. Tonjok gitu. Montong nu ditonjok segala. Dah heusan maneh geus jiga geus kolot. Hideung. Cih, naon mah sarua ecean. Tonjok dua anak we gitu. Geus lah, geuwata meuli tahu Jang. Siapa yang sabaraon ya? Bari tahu nak. Lah setik deui. Geus wang borong we Jang. Sabaraha hitung sok. Si atuh ieu borong mer aing gojin dagang. Moal diborongkeun. Cih. Nah, heug sabarahaeun atuh Jang meulina urang kuduna. Paling 2000 ewang teh duaaneun. Lah, geus ieu kagok ieu tuh setik deui wang borong we. Atuh tol enggak diborong mah aing atuh. Gojin dagang deui embung aing lah. Penting teh dijual. Cih. Nah tukang tahu teh eran kitu. Aku teh nyanyi-nyanyi gitu kan, Pak. Ya. Minum heula kopi Bapak Pang minumkeun ya, duh. Minum kopi. Heueuh buat Bang bari ngagitar beri ngopi. Mantap ya, kopi hitam. Indo kape we kita. Indo kape. Namana gelasna, Pak? Heuh ka dapur, lamun di dieu mah atuh ku Bapak ge hade ka dapur ninyo heula. Ini kopi naon, Pak? Indo kape. Ayo masih lagi beak tuh, Pak. Pan heueun aheur cai heula ka dapur cek Bapak kita tadi ge. Ngaheur heula. Ngaheur pan eueuh ya kopi nama loba. Meuli we atuh meuli duitna ti urang. Jauh ka mana tuh sia teh meuli hiji geuwat ah. Resep bisa dititah teh. Sadoa pisan atuh nitah teh. Pak. Gasna beak. Bae caina setengah matang. Cih, bet rajis teh setengah matang atuh aing meureun nyeri kieu mah. Meuli heula gasna, ya duit ayeuna. Sagala pisan atuh dipersulit aing ngopi ge. Yeuh, meuli. Aingnya segala pisan kudu meuli gasnya. Anjing pan kayak butuh meureun mamana gerek masak. Ongkoh. Aduh, si Paisana lila-lila teuing atuh pira ge meuli gasnya. Aing jadi leungit mantes larang ngopi ya. Apa sedih wae, Pak? Warungna tutup. Aduh, sia aing hayang ngopi meni loba alasan. Nah, alasan jug dempo atuh ka hareup. Atuh mun maneangan wae ka sajan deui. Pan warungna ngan eta hungkul jauh. Atuh mun maneangan paisa ka sawe atuh ka mamang maneh jeung menta caina yeuh. Heug atuh kala tungguan. Mang menta ka mamang. Heuh, atuh menta sagelaseun na meter eh. Heug. Ting, mamang lagi gede wae ka kebon. Koin gawean lah. Kagok ting, kagok capek. Aku ini tahan. Rena apalin ieu rasa nama sarua? Gila, bisa dikira tuh. Sudah minta cek sakit juga. Kapan menang saya teh minta mah? Ngan urang kukuhiran kadi tu kadieu geus capek. Atukeun wae. Geus lah. Hayang modal. Ojik. Lah, teh hara resep pisan di tita teh sok mutruk wae. Ongko di mah eueuh gas eueuh panas-panas acan pamajikan aing kumaha teh kami toha teh lak pisan. Beuh. Cuman ninggalan heula si panas mah. Kunyuk. Si Paisal lihat saya naon ieu tis ieu. Aji. Ieu marasa lagi beda. Aduh. Ieu ratuanya gini tuh. Lu gini serangan bebas. Eta disisa. Kulit man. Astaga.
mulai ini parah nih. Pokoknya ulah sampai gagal aing kudu aya nama ya. Poe Minggu aya nanti. Kudu ulin ka awewe aing ya. Lah gagali pakai sama nama rada gaul euy. Oke, Mama. Kalau bejakeun ku aja Bang Reok. Lah ayeuna aing ka awewe segala. Kulin obat urang. Ku aja kumaha? Nah, sia sama rek awewe ke. Kadangnya ku aing tadi itu kawan ngomong ke awewe teh. Sia kita tadi dia. Oh, ngedengekeun. Aing sia nya ulah dibejakeun ka majikan aing. Lah, ulah dibejakeun ya kemana? Aing mau rek. Wah, sia mah. Jajan mau aja. Ku aing ka dibere. Ulah dibejakeun bukan nama. Oh, Oh, sia ku aing dibejakeun. Aing sia dibejakeun paling sia pejat kan. Tak. kamu segitu mah ayo kagok. Pan cokot berangkat. Ah, Iya kan. mau Pan balan sia teh. apaan sih gede atuh lah. Nah sia mah tambahan dari saeutik teh kumaha mana Budi? Mau segitu teh balik. 10.000. Kurang segitu tuh lah. Nah sia teh matre bisa kan? 10.000 dia. Aku sakit udah ini tuh. Atuh urang dibikeun kabeh mah aing mau jenggulin. Bukan lieur sia teh. Aing pada ku aing bejakeun dong. Lah, kan sia ku aing sia dibejang pejet ya. Nanti saya mau yang nggak buka aing. Tapi lumayan lah. Budak. Ya. Wang lohor heula me jong-jong kayak urang nyariin konten. Ya, yap. Ya, toyok. Si mah kasih teu eling, aing teh boga duit. Dan aing nyeum duit ka urang. Sin balik sia teh. Teu boga duit urang mah. Yeuh, somat. Saha we pinjem duit sia teh? Wang lohor heula ame jong-jong kayak wang nyieun konten si aing teh bisi hujang manten. Ya, maroyo. Di bejaan, eueuh, boga doa sok dibikin ku majikan erek naon eta teh? Nyambungan. Ampura. Lain seperti kalau mah ada eueuh. Aduh, sia budak kejo. Yuh. Ngomong. Salah ngomong. Ayo wong Maroyo katunya nah berat-berat teh. Teh laku aing ngerennya leuleus salah cicing urang ngomong wae. Aing sampai aduh baru aing sampai ke madang. Oke, Mai. Mau anu ninja kira ah. Mau motor ieu. Wih, tuh tinggal itu aktif kawasan kangen kata orang ngapain? Ayo, soalnya anak non itu jawab pengingatan ini harus sakit tuh. Jangan astagfirullahaladzim tolong aing teh. Sampai Maroyo sarua aing ka meter baru aing keur kawan di jalan doang. Anak mana? Bak bensin jang. Terus aja gas. Jangan kan? Aing sia kakak kahina. Nyoba ke bensin sia teh. Digas we. Waktu Pak. Lah, budak-budak sia. Aing. Nah, sia ke Andri. Hah? Kabeh budak. Wah. Aku betul aing. Lain. Apa? Ya, kenal? Cicing, Erik. Kemana nih? Iya, tapi dia kulin. Oh, kulin wae sia teh kulin diajar. Jangan kulin aja. Ah. Bang, itu siapa nih karunya tuh kesurupan Kasurupan naon kan? Gering, kesurupan jarian beneran guru. Wah, aing geus mah ngomong teh segala wae. Bener orang ketemu gaduh karunya Oh, itu. gitu. Bener. Coba tinggali. Yakin atuh. Ha, puas aja kok aing dan kerjaan lagi. Oke. Takun naon cek si buri kasurupan cenah kesurupan naon? Kesurupan naon? Kan doyok. Aing mah keur nyawa HP. Buri. Masih goblok ka mana si buri? Mau lupa tadi tuh. Ah, si goblok. Penting diajak ke Bang Doyok mah, sang ada ngumpul sorangan, bapak mana mau ulah teuing. Cih, pan urang ulu batur bah. Kok mau mangkek di dia tuh, mau batur maling hayam di dia ku mah. Bos, penting diajak Bang Doyok. Yo, bisi anak ilu mah daripada ulang-ulang di makan di jalo di dia. Mending kana ini gitu ang ini kapokor dagang kurupuk kasupkeun teh ka mana wae, Bos? Ah deket kasan dulu ya pak. Kasen Ayo, dulu. nah sepeda wae Pas pak. sepeda.
Dinakaleng yang ina sa kurupong na dinakaleng ina black. Oh, tadi bagi kerupuk itu mah, bos, penting diajak si Manoyok ke rumah saya. Cicil lapannya gini tuh, lu gini serangan deh bos, tadi sisa, kulit man, ayo bawa batu rata ulah di kamu batu dong, jadi Manoyok, kamu rancu kami kembali jet, ayo cara dong, kayak penting, kamu mana baik, mungkin. Anya. Bos, juga. Anya sih. Mana yuk. Kita beratain lo. Aduh. Aduh. Yo, mau apa